Sepanjang poe nahan lapar jeung haus, tapi lain eta hungkul kuring oge diajar nahan diri. Ngantosan ayeuna adzan maghrib jadi momen nu paling ayeuna ditunggu-tunggu. Sederhana tapi luar biasa gitu. Tah, iya suung anu tadi teh ieu teh ya. Jadi sakieun geuningannya. Tuh. Ya suung anu tadi teh ya teh ya. Keur ayeuna sakedeungit bari nuan adzan ya. Tah geuningan. Geus kadangos wonten adzan ya. Alhamdulillahirabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma laka sumtu wa bika amantu wa ala rizqika aftartu birahmatika ya arhamar rahimin. Amin. Nah, urang ngamimitian heula kun amis heula ieu jaba ieu sabelekuk ieu teh. Ieu naon sih ngaranna teh sirop. Pami henteu lepat mah sirop teh. Jeung ayeuna ieu mah ceh herang kopina macan aya gitu. Hayu kula rek lajeng heula buka puasanya. Hayu kasadayana wilujeng buka puasa.